ini teh si aku teh rek beberes rumah sekitaran jam 7 pagi soalnya rumah nate berantakan genep bulan teu diisian. Urang mimitian tina meresan kasur ieu teh kasur nate balatak tuluy ek sasapu da kalotor pisan bari ngahandetkeun sangu. Biasanya guys jang dalahar si teteh jeung si dede. Ieu teh si panci nate urang isian ku cai bersihnya guys soalna lamun cai keran teh rada kiruh teu bisa dipake ngahandetkeun sangu. Tuluy tong poho si cai nate tutupan deui bisi kapurulukan. Saringan ya guys lamun ngahandetkeun sangu teh ameh henteu tanggal narempel dina pancina. Tuluy ieu teh si sangu nate urang buleun ku saringanana urang cangcelangkeun dina kompor tong poho oge dihurungkeun komporna. Geus kitu mah geus we antepkeun cenah timus heula bari nungguan si sangu nate timus urang langsung we sasapu di buruan da barala. Ieu teh barala teh urut durukan peuting ngadarurukan di hareup barudak jeung si abah soalna gara radang maraen games. Sawe ari aya abah si Ipa mah ngarariung pejuh teh keur marejeehna bareki ulin. Sasapu teh geus beres tuluy we erek gegeroh da tadi teh gerohaneun teh lumayan loba soalna engke teh rada beurang saeutik teh erek ka Cikadu erek ka mamah nya guys erek ngadon nyeusehan da seuseuhaneun teh loba. Teh hoream caina leutik terus lamun make cai sumur teh asa nyaah we nya guys. Ieu oge gegeroh erek miluan di pancuran batur.